Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, sareng katampi ti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi alaihi salatu wassalam. Sayyidatina Aisyah nampi ieu cariosan ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sanyanyana Kangjeng Nabi qala eta parantos nyarioskeun, man saha jalma i'takafa anu i'tikaf imanan karna iman, wahtisaban sareng ikhlas, gufira maka bakal diampuni lahu eta si jalma anu daek i'tikaf ma taqaddama perkara anu parantos kalangkung min danbihi tegesna berupa dosana eta si jalma. Selain kamari parantos dicarioskeun tentang pahala tarawih, oge aya pahala anu besar anu kudu diraih ku urang kabeha, terutama di bulan Ramadan ieu nyaeta pahala iktikaf. Babari sebenarnya mah ngalaksanakeun iktikaf teh tinggal daekna bae. Misalna urang asup ka masjid 15 menit deui sebelum adzan, terus niatan ku urang niat iktikaf 15 menit tah urang lumayan iktikaf tiap menjelang waktu sholat kali 5, 15 menit kali 5 sajam leuwih tuh urang iktikaf dina sapoe. Mim ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, sareng katampi ti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, annaha bahwasanya nyana Sayyidatina Aisyah qalat eta parantos ngadauh, kana Nabiyyu alaihi salatu wassalamu, kapungkur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'takifu eta selalu iktikaf al ashral akhirah min Ramadhan, di 10 terakhir bulan Ramadan, hatta tawaffahullahu, dugika Allah subhanahu wa ta'ala ngawafatkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Kangjeng Nabi selalu ngedawamkeun, selalu ngabiasakeun iktikaf, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan dugi ka akhir hayatna. Mudah-mudahan urang sadaya oge sing tiasa ngalaksanakeun iktikaf, terutama di akhir-akhir hayat urang ieu, supaya akhir hayat urang teh husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saparantosna Kangjeng Nabi wafat, summa takafa, kemudian iktikaf saha azwajuhu, istri-istrina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'dahu dina saparantosna Kangjeng Nabi wafat. Ay'takafna fi buyutihinna, tegesna iktikafna istri-istri Kangjeng Nabi setelah Kangjeng Nabi wafat di rumahna masing-masing. Walida sareng kumargi kitu qala parantos ngadauh saha al fuqaha, ulama-ulama ahli fikih, yustahabbu lin nisa'i, diperbolehkan bagi perempuan ayyak takifna fi makanihinna, melaksanakan iktikaf di rumahna masing-masing. Ngan maksudna iktikaf di rumah lain bae nonton TV. Alhamdulillah cenah Kang Herman ari iktikaf mah ngal dinten ibu mah iktikaf. Baraha jam ibu? Nyata tuh kadang di setengah poe abi mah iktikaf, masyaallah. Kiat amat ibu, muhun da eta bari nonton sinetron. Eta mah iktikaf atuh.
Iktikafna di bumi di tempat khusus paragi sholat. Jadi gaduh tempat khusus di rumah teh, tempat khusus paragi sholat. Nah, ulama membolehkan seorang istri iktikaf di musholana anu aya di bumina masing-masing. Ngan ari zaman ayeuna mah iktikaf teh insyaallah pada kararuat. Komo lamun di masjid teh aya gratis wifi teh aninganna. Sapopoe ge teh mah kuat iktikaf di jero masjid. Bari main game we di jero masjid teh. Eta mah lain iktikaf nih kitu mah. Ngadon nyolong wifi nih kitu mah. Iktikaf mah bari wiridan, bari maca Al-Qur'an, bari eling ka Allah Subhanahu wa taala. Syarhul Masyariqi ieu keterangan dikutip ku Syekh Usman Al-Haubawi dina kitab Syarhul Masyariq. Walhamdulillah kalayan pitulung ti Allah Subhanahu wa taala sim abdi parantos ngarengsekeun pembacaan kitab Durratun Nasihin pasal anu kaopat tentang kautamaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan anu leresna sing janten ilmu sareng amal soleh pikeun urang sadayana, khususna pikeun sim abdi, umumna pikeun saha anu kersa ngupingkeun sareng pamudah-mudahanana kalepatanana sing aya dina panghampuranna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.